baraya. Sama nenek nonton video dia, bilang pokok di like, komen, subscribe ya, di share, kabehan. Main boga channel ieu semangat gitu kan. Ya. Ayeuna arek ka Cikau Gujang. Cek bahasa Indonesia mah renang cenah. Renang di kali. Oke. Tuturkeun nya. Pokoknya mah seru. Aduh, kawan. Nu ngarit segala hayang di mandoran goblogna teh. Kayak cenah bareng jeung aing cenah ka Cikaona. Malum can bebenangan tuh. Wo, eta ngaritna rada di ieukeun meng lah. Rada digepakeun. Ingat-ingat baheula euy duh, keur guyang teh di Cikau ditu tuh. Pokona mah rame weh. Nepi ka pasir oge pan. Resep ulinan pasir teh. Mun cara ayeuna mah di pantai we di sisi laut gitu tah. Mun ayeuna gitu ge. Aduh, buru ngaritna. Kembali lagi ya. Bersama Caming. Tidak asing lagi. Mudah-mudahan anu nonton video orang. Ieu mah intina mah hiburan we teh, Ming. Ieu mah intina mah hiburan, ieu mah istilah teh mah muka hiburnya. Hah? Hiburan. Muka hiburnya syukur. Pokoknya mah ieu mah urang ngobrol-ngobrol, urang lestarikan budaya Sunda gitu istilahnya mah. Jadi ulah karena ayeuna zaman geus maju gitu. Cicing di Sunda gitu, di adat Sunda lompat ke adat Jawa jeung bahasana teh kan ganti ku Indonesia, balik weh ka kampung di poho eta bahasa Sunda teh ulah nepi ka kitu nya tetep urang mah lestarikeun we istilah teh mah bahasa urang nu sapopoe ti leuleutik ku kolot diajarkeun teh bahasa Sunda nya bahasa Indonesia ge urang kudu bisa tapi ulang kudu ulah ngaleungitkeun eta bahasa Sunda. Betul Ming? Nah, gitu. Urang perlu bisa eta bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, jeung bahasa Indonesia, jeung bahasa sajabana gitu. Tapi urang ulah poho eta lamun balik ke kampung urangnya, urang mah bahasa Sunda we gitu. Da ayeuna mending kolot urang dulu urang ngarartieun bahasa Jawa anu ku urang adi lontarkeun. Ieu lamun teu ngartieun urang ngomong bahasa Indonesia eta kolot urang teu ngartieun pelongo cenah kitu pan teu ngarti. Gitu. Urang melestarikeun budaya urang we, budaya urang budaya Sunda. Istilah teh mah bahasa urang bahasa Sunda. Ini kebiasaan urang nu aya di Sunda gitu. Iya guys, mau jauh arek panen.
pokoknya jika na ieu samingguan deui ge jika na ieu panen ge mujeuhna ngaritna ge mah ngali ngaritna ge emang geus warag we mah. Gedung deh orang nepi ke tempat pariwisata baheula Cikao. Teh kali Cikao gitu. Sungai ya, sungai. Tempatna teh di ditu, posisina teh baheula mah can kitu euy. Urang ningali di belah ditu di tonggo kalebak teh ini hejo juga lapangan bola keur sawah keneh mah. Dan kulantaran ayeuna mah loba pabrik ditungtung ditu katungtung ditu geus pabrik tuh di titu teh anu kerame geuningan ayeuna tempat wisata di Purwakarta nyaeta Cikao Park lain ngaranna teh Ming waterparknya nah di ditu tempatna teh lamun lewat ke sawah ieu teh lewatna ka tukang ieu teh pokona mah urang deukeut lah lamun nek hayang ulin ka Cikao Purwakarta, Taman Cikao Purwakarta lewat ka tukang we gitu kali itu. Tapi orang can pernah euy. Nah, jadi aing lu titah mau jukut. Aduh guys. Dewek titah mau jukut tinggal itu. Teu balik ya. Digawekeun aing. Kurti kucas aing teh. Gimana asik? Duh. Ya. Di dari itu barudak mah. Oke kawan, ini orang caw ka ditu ka barudak, digana barudak mah geus bararenang gitu, geus bararenang, geus garuyang, urang sampeun ka itu, urang babarengan urang renang, mengenang masa-masa kecil baheula. Oke guys. Tingali si Caming oge. Baling hayang renang pan mereka di bawah heula jukutna oge dipanggul balik bawah deui pan lieur guys di Cikao ya bari ngarit biasa. Oke guys, orang ayeuna geus nepi ka sungai. Urang geus nepi ka sungai, ngaranna teh Cikao. Mantap ya pemandanganna, tingali urang geus lila tara ka dieu euy. Geus aya sabaraha tahun urang teu guyang-guyang di dieu ya, baheula mah. Di dieu teh hampir saramen lah. Baheula mah remen di dieu teh jeung barudak. Riwet kadang mie atah oge di dahar di pokona geus guyang teh sok ngeunah dahar, sok ngeunah barang dahar euy. Urang ayeuna arek guyang. Arek guyang urang ayeuna ye nya. Oke.
Oke guys, udah nguyang. Mantap, anjir. Mantap anjir. Ya, eta lah. Renang guys, renang, wey. Ayo kita tolong. Mantap guys. Ming, aduh, siapa? Ming. Oke guys. Apa nama? Masa kecil kurang bahagia. Eta mah goblok, eta muning. Oke guys, tong pohon di subrek. Subrek. Hah? Jero, oi. Ayo Ming. Oi, siapa goyang Ming? Moal aing mah. Moal. Kunaon? Bisi hitut. Goblok. Emang batal ini? Oh, baheula mah sok main telum-teluman teh geuningan palila-lila. Anu aing telum. Ku siapa kami jual di mana ya aing rek telum ya yo. 1 2 3 telum. Nepi ay. Oh ngap anjing. Oh jang mana telum. Oh, kaciri huluna eta mah. Oh. Yo, dengekeun baraya. Aya hayang gratis. Goyang. Di dieu mah moal aya nu ditambayar. Amun di dieu mah di Asa hideung mah beungeut teh. Ada banget aing mah geus hideung euy. Ting panas gitu. Nolna oge. Disancan lahir ge aing geus dideteksi bakal hideung. Mata geus lahir hideung. Geus si cibol tuh. Angan hideung harwa. Cibol ge hideung harwa. Enggak aing kudu disarakeun di sia mah. Hah? Ya itu. Tuh. Kaparan aja teman. Tiga. Patay selama di hak kanan pan. Ya krik lah, krik siapa? Patay selama di hak kanan. Bawa Kak Imah. Aduh. Buru goyang sih teh. Neng, Naon? goyang. Moal aing mah. Sama. Oke dulur-dulur, sakitu heula video di urang nya, mudah-mudahan kahibur, jeung bermanfaat oge. Urang enak maju balik si Caming geus nepi ka ditu tuh. Oke baraya, hapunten anu kasuhun, pokona dina kata-kata urang lestarikeun deui budaya Sunda. Mudah-mudahan channel urang bisa berkembang ka hareupna. Urang bisa ngalestarikeun budaya Sunda. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.